Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara anu maneuh sareng wakepo urang sami-sami neraskeun jejer carita nu katunda kamari si Rawing Kiwari. Kumaha? Aduh, kaparigelan si Rawing memang luar biasanya. Mohon beuki dieu si Rawing beuki pogot kalayan kasugri mitra-mitra anu biasa ngadangukeun acara dongeng Kiwari garapan wakepo Kiwari neraskeun si Rawing Kiwari. Lah, luar biasa nu mawi kadelali. Seug ayeuna urang teraskeun heula kumaha ieu jejer carita si Rawing Kiwari. Wilujeng ngadangukeun. Aduh, edan jadi tarik kan teh moal ngabantingkeun. Baturna nu saurang dikalahkan merhatikeun kanu keur jajarijegan. Hudang deui narajang atau hudang lain narajang ka si Banteng Wulung, tapi si Banteng Wulung anu geus panas teu bisa ngadalikeun deui dirina. Manehna anu bruk maju kanu jadi lawan. Lantaran teu ngaju-ngaju bae, nu ngaju sia. Si Banteng Wulung harita maju narajang menjadi lawan mokaha kaget nyebetkeun bedog dibubat babi tepugu. Tapi si Banteng Wulung ngetakeun sukuna najong kana leungeun lawan. Cebrot, lawan ngagero bari ngadaligdeug mundur ka tukang sedengkeun bedog da ngaceleng cukup jauh. Memang bisa mancukeun tangtunganana. Si Banteng Wulung geus nyusul tepus ku tindakan saterusna, badan lawan diangkat ka luhur terus dipantingkeun ka baturna anu kakara hudang teh. Nah, atuh kebut duanana jadi rubuh patung pantini. Meh bareng duanana tinggal ronahan kanyeri, tacan oge bisa hudang deui masih kene ngarasakeun kanyeri dina sakojur awakna. Si Banteng Wulung ngakajeleng kep. Lebah cangkeng lawan ditewak masing-masing diangkat ka luhur ku leungeun kenca jeung katuhuna, terus digebotkeun kana lemah. Kuyap! Darmod ya. Darmod. Kebot. Kusek duanana geus teu usik deui, ilang kasadaran jeung kakuatanana. Curelat teng. Sababaraha gijiring jalma laluncatan daratan nyalampirkeun ka bahdinya. Untari nyekelan leungeun si Rawing pageuna keranan, bari neuteuk nu ditujukeun ka dua jirim lalaki nu dedegan jeung keuritan beungeut narek sagambaran nu tayalian ti Subala jeung Subali. Dibaturan ku genep urang baturna kabeh pada kalaluar ti jero imah. Anu keur marahin oge harita teh pada bubaran, ngan tetelah teu wani maju ngadeuketan sigana teh. Kang Rawing, teu ngareneng duaan eta Kang Subala jeung Sujali teh Kang. Kami sing atos-atos Kang Rawing, galak sareng kecem tama Kang. Untari nuduhkeun anu ngaran Subala jeung Sujali teh. Oh. Eta. Paingan atuh manis sagamaran kitu beungeut atawa rupana oge. Tenang, tenang. Ulah pergem, ulah. Naon Kang pergem teh? Ulah gemper. Ayeuna urang buktikeun ye, yen nyai anu kuduna mah ngatur jeung ngabogaan hak kana raja kaya di patempatan. Bener teu? Subala jeung Sujali nangtung ngarendeng. Tukangeunana ngajajar genep urang jago baladna, duanana pada muterkeun panetupna ka si Rawing jeung Untari. Terus kasih Banteng Wulung anu geus ngarubuhkeun dua jagona dina waktu anu ngan ukur 3 geprakan. Lempang maju ka hareupeun si Rawing meh bareng Subala anu pangheulana nyarita sorot panon antep seukeut ka si Rawing. Jelas geus aya umuran ngan awak keker jeung ngeusi tur memang make baju dina warna hiji jago. Untari, saha ieu mangkelep nu duaan teh, ha? Wani-wani nyieun laku kaributan ieu patempatan. Kurang ajar. Ada sia datang-datang jol nyieun laku teu patut, ha? Si Rawing nyerenge seuri sedengkeun si Banteng Wulung geus ngajanteng deui ditukangeun si Rawing. Kieu teh Subala nya. Subala ngaran teh. Anu ieu Sujali nya. Ini dia si jali-jali. Nya naon da bieu dibejaan ku Untari atuh. Kieu teh Subala oge Sujali. Kuring teh terus terang we ye kabogohna Untari. Tak iya, anu ditukang dulur kuring, anu katelah bargolo si Banteng Wulung. Ngahaja datang ka dieu lantaran dibejaan ku Untari kabogoh kuring. Gitu. Jadi anu ditukang dulur kuring nu katelah bargolo si Banteng Wulung. Ngahaja datang ka dieu lantaran dibejaan ku Untari kabogoh kuring. Majarkeun teh cenah indungna ayeuna keur gering. Kuring calon piminantunna. Bilaku bemak itu neang gorengin. Ngan tetela datang ka dieu di halangan ku dua jagong. Dua jagong. Kapaksa kuring mere parintah ka Anteng Wulung supaya ditindaknya. Alhamdulillah, geuningan pada nalamru tuh. Kitu teh Subala. Muralang jeung mendelik sapasang panon Subala jeung Sujali. Dina waktu harita sabab sikep jeung caritaan si Rawing lain bae tenang, tapi mobuh nyulut kana hudangna amarah. Sujali nu kawilang babarian amek geus rek maju narajang tapi dihalangan ku leungeun Subala nu kawilang leuwih boga loba pangalaman, dirina bisa ngarti yang dua jalma nu bareng datang jeung Untari jelas lain jalma-jalma biasa. Tenang heula Jali.
Akan can beres nyerita yo. Ilain bulan datang ka dia jeung si Untari. Naon maksud? Saya terangkeun heula saha ngaran si lain. Ngaku-ngaku kabogona si Untari segala rupa. Hehehe. Ngaran kuring, anu katelah si Rawing. Atuh ye. Untari teh bener-bener nyaan kabogo kuring nyaan sumpah sok sumpah. Dan untuk kan geus diwanohkeun nya si banteng bulung. Kieu teh sebelah. Kuring datang ka dieu teh ka hiji hayang neang pi hatomieun. Naon? Pi hatomieun. Naon? Saya teh ngomong teh balik sia. Teh nyahoeun, ari pi hatomieun teh pimitok haeun. Anu kaduha, bari sakalian hayang beberes. Subala mun cereng bari ngebentak. Beres naon ha? Mantong bari jeung suruh salengeh kitu dia ngomong teh. Najan dina bibir ngomong kitu tapi dina hate mah Subala kaget. Sabab dia ngadenge ngaran si Rawing disebut ku lalaki ngora anu nangtung hiji deun Untari. Nah bener gitu ieu teh si Rawing. Aing geus mina ngadenge ngaran si Rawing tapi kakara nyaho ayeuna. Tapi sanunya ukur aku-akuan ieu mangkeluk teh. Tapi sapasang leungeun jeung ramu-ramu leungeunna nya deui hararideung. Lamun bener ieu si Rawing aing kudu hati-hati. Sabab ceuk beja si Rawing kawilang jago pilih tanding anu mampu numpes kajahatan jeung para karaman. Kitu galecokna hate Subala dina waktu harita. Si Rawing kadenge cumari tadi ngajawab pananyana Subala. Iya anu hayang dibereskeun teh Subala. Nya da kuring teu mikeun anu boga kabogoh kahirupanna diatur ku anu lain hakna mah. Sedengkeun siga nu dalam kaeun ngomong teh larese. Sedengkeun raja kaya anu aya di dieu teh sasatna mah ditinggal bapana Untari kabogoh kuring. Malah indungna Untari mah aya keneh pugu kawin jeung bapana Subala mah teu mangkuk sabaraha bulan teu jeung teu kungsi boga naon-naon deui kopo-kopona mah manehanana kabehanana geus dijelaskeun ku Untari ka kuring. Si balik sa ngomong ti kopona pina bengkok seutik ni molotot pokona tuh. Jadi wajar lamun kuring salak pun jadi kabogohna hayang menerkeun ieu masalah atuh salah ieu wungkul masalah. Pokoknya mah ulah milu ngatur kehidupan jeung hak raja kaya kolotna Untari. Anu estu lain hak anjeun duan. Nah, saya ngomong teh mun dicuklak ceklok itu kapan kol-kola. Sanajan dina sikap tenang mangsa cumaritana tapi si Rawing langsung kana sasaran pokona. Henteu loba bulat-bulit dina ngomongna. Pogo we mani beureum beungeut Subala jeung Sujali dina waktu harita. Ngageter duanana awakna lantaran amarah, tapi sanggeus ngadenge pangakuan si Rawing tadi, jelas Subala jeung Sujali henteu wani ngayakeun tindakan samarangan. Sanajan kakara tepung harita manehna duaan, tapi ngaran si Rawing geus leuwih ti heula dipikawanoh ku dirina duaan. Ari Subala harita muncereng ka Untari siga nu hayang rekeb jeung nyasaak awakna. Entah muriang muncereng ka Untari. Kuring berek muncereng mah jeung mendotot masok Subala. Oke Sujali. Alah lamun Subali jeung Sugriwa. Sigana bae kuring nu jadi Sri Rama. Ya Untari Dewi Sintana. Si Rawing mimiti datang di adatna. Sujali lamun seug teu dihalangan ku leungeun lanceukna mah geus rek sagajeleng-gajeleungin atuh anu mamajuna rajang, tapi Subala masih keneh tacan mere parentah pikeun maju. Rawing. Dewek sabenerna mah geus cukup nyaho satemina ngadenge kana ngaran si lain euy. Tapi ayeuna si lain coba-coba pikeun pipilueun kana urusan batur. Ngandung hati maneh hayang cilaka. Ari kangaranan jeung kabogoh mah tang tube kaciwit kulit ka bawah daging paciwit-ciwit lutung, paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka tungtung. Subala dengekeun oge Sujali. Numat gerak kuring kapaksa ayeuna ngomong. Lain kapaksa datang nyaho sakuduna bae kuring ngomong. Ari popokona mah ulah sapedah ka Untari pangawak awewe teu ngajenan jeung sok ngalicikan lur. Oh mah cilur yo. Cilaku atuh numpuk-numpuk dosa kitu. Pogo salibat mah dosa teh baledos teu karasa, tapi awak jadi bau. Buktina ayeuna menika ambeul ka dieu tuh bau katu. Bau naon sia? Bau katu, bau nyuk-nyuk. Beak kasabaran Subala ayeuna mah. Ngareret ka Sujali adi kembarna bari terus nyarita. Urang detah ieu mangkeluk teh Jali. Ngan kade hati-hati akan gusti ngadenge ngaran si Rawing, kabilang luhur ilmuna cenah. Moal samata-mata wani ngacapak lamun kitu lamun teu muntuk ka urang cenah eta. Urang keterukeun kabeh pangarti jeung kakuatan Jali. Hayu Kang, urang ajar mangkeluk teh ieu. Diantepkeun kalah ka ngacapruk ka mana karep, ha? Subala jeung Sujali ngabagi diri. Kadenge subanteng bulu ngomong. Wah,
Ngawin nga bagian sa barang urang ka ngawin-ngawin. Bisi nga kok mangingkan bewi nga bagian geneban ka ngawin-ngawin. Ari nyo makan na mawin nga hayang ngelut. Hayang nga dungarepan yung iyong mangkuluk-mangkuluk ya ka ngawin-ngawin. Gumaan nga bagian duaan kan. Si Rawing kareret atau ngareret ka si Banteng Bulung. Terus nitah untari nyingkah kagigir bari nyarita. Sok titibilig tempat aman deh. Kumateng, teng, tong gitu didinya. Guys, pugo kan daang hayang pangloban na teh. Kudu adil, teng. Jumlah lawan ayat 8 urang, teng. Urang duaan jadi urang kabagian lawan eta teh 4 sewan, teng. Ngan Subala jeung Sujali eta mah kapaksa bagian akang, teng. Kumaha wareg kitu kira-kira na, teng? Satuju lamun kitu, teng. Kusabab ulah sok neng, teng. Ulang itu ka ngawin-ngawin. Uing mah tara nungtang nengteng ujung tara. Tapi nyatuju ya, nyatuju. Nyatuju ka ngawin-ngawin. Awas, hati-hati, teng. Subala, Sujali. 4 lawan masing-masing bakal disangharepan kukuring jeung si Banteng Bulung. Bisi ayaan nu ngajolor seperti batu anjeun, sok sing harepan si Banteng Bulung. Hayo. Ngap enter euy. Ari Subala ngatur baladna memang dina pikiran manehna oge kitu pisan anu jadi lawan baris disengharepan ku 4 jalma ti pihak manehna. Ari sabab Subala ngarti yen munggaran atawa nu ngaran si Rawing lain jago kamari sore. Dirina kudu bisa aya di pihak nu unggul. Lamun henteu kitu geus tangtu ajeun kahormatan dirina bakal runtag di hareupeun Untari anu salila ieu dikingkilikan turta dilirihan dina kahirupanana. Sanggeusna ngatur ngabagi kakuatan Subala harita ngarendeng jeung Sujali sedangkeun si Banteng Bulung nying hareupan opatan jago atau jago-jagona Subala jeung Subali. Ngayo, hayo tuh. Lobang ngamun daju lewingan napikeun ngaing. Dimanting-mantingkeun sia ku ngaing masih gajatur nyane. Ngayo. Ngayo sia ngurang manting-manting ku ngaing. Si Banteng Bulung puringas panonna bet jadi beuki bayangan sigana teh. Subala jeung Sujalinya kitu deui 2 jago baturna katingali geus pada marsat bedog masing-masing. Kuikiran Subala masanajan si Rawing sakumaha jagona kangaranan di huruf ku apatan kitu mah piraku bisa unggul. Si Rawing muterkeun paneutupna kana jadi lawan sikepna teu ngawangun pasangan pancuh nangtung ajeng teu siga nurik tarung ngadu jiwa. Untari oge meh bari ejeung peureum ngabandungan lumangsungna kajadian di tempat-tempatan. Nyata sok inggis badan si Rawing karecah ku pakarang lawan, tapi Subala jeung anu sejena memang kaceleh. Si Rawing paparis tunggal ilmu panca tunggal ti Eyang Nur Alam, ilmu anu geus ngadarah daging dina dirina, corelatna cirim si Rawing dina jurus pancerasa sarining bayu. Dan upama kalangkang atawa angin we, nyaho-nyaho si Rawing geus dina tempat 4 lawan nubruk tempat nu kosong. Hayo. Nabut kalah ka didinya tuh. Nabut kalah ka didinya tuh. Nabut cabetkeun bedogna telur. Nyaho kuring mah aya di dieu. Sok lupa-lupa bae teh euy. Ka dia tina betkeun bedogna lin hayangkeunna. Kayan si Rawing anu tetep pinuh panglelewa pikeun Subala jeung anu sejena mah. Beki muntab hatena ngan teu budu kabehan teh kabehanana ge kaget. Sabab kacepetan gerak si Rawing memang meh teu katuturkeun ku kaseuketan panonna masing-masing. Hoya, kojor sia. Pikeun kadua kalina Subala miheulaan maju deui narajang. Dituturkeun ku anu sejena, malah ayeuna bedog dina leungeun jadi sagulung sinar bodas lantaran saking ku cepet-cepetna gerakan bedog nu aya dina leungeunna. Dituturkeun ku kulebatna bedog Sujali anu teu eleh cepet ku bedogna Subala. 2 baturna Subala oge bisa ngabagi diri dina mangsa narajang anu jadi lawan. Narajang ti bagian anu sakirana bakal dipake ngacorelatna cirim si Rawing dina nyingkahan panarajang lawan. Buruan imah memang lega jeung laluasa teh jadi tempat tarung patutunggalan. Si Banteng Bulung dihurup ku 4 jalma kalah kajigrah sigana teh ato. Sabab kawilang geus lila teu tandang meupuskeun ka keselna. Leungeun jeung sukuna putbet ngabagi panarajang kana jadi lawan sedengkeun 4 lawan memang kudu hati-hati sabab tadi geus kabandungan 2 baturna oge dibanting-bantingkeun nepikeun ka teu usik teu malik deui. Dina hiji kasempetan si Banteng Bulung bisa newak cangkeng salah seorang lawan terus dibantingkeun kana bata tangkalan. Iya! Menang sia ku ngaing, nyoba-nyoba ngayang dimancingkeunnya. Iya! Blak-blak. Koyang, cedak sidana nenggal pisan keuna kana tatangkalan nu cukup gede. Kebelet bro. Harita nyooh ngahargung sakali deui terus musek teu usik deui. Tilu baturna harita pada ngarengkong. Sabenerna mah tadi waktu si Banteng Bulung reka bantingkeun babaturanana, tiluanana geus sayaga pikeun maju narajang.
Tapi si Banteng Bulung bangun nganti datang na panarajang anu jelas baturna sorangan bakal dijentamin ku si Banteng Bulung. Ngayo ngaju deui nyaneh niluan. Hah? Ngaju. Bisi ngayang nyarua boga nasib dimanting-mantingkeun. Ngananangkan nganu ngede. Aju deui sia. Ayo aju. Ngatawang urang anu bakal naju, ha? Salah seorang baturna Subala harita ngajengkang katukang lantaran dadana benang ku kepretan leungin si Rawing. Sanajan ngan ukur kepretan tapi tangtu eleng kepretan jalma biasa. Jengkang terjeg kebut. Rubuh nang karak bengkang nu benang ku kepretan si Rawing. Nu saurang di nyobaan nyabetkeun bedogna kana beheung si Rawing dituturkeun ku bedog Subala nu ngarah kana cangkeng, bedog Sujali nu ngarah kana suku. Leungeun si Rawing nepak pigelang leungeun batur Subala anu saurang deui. Cerang bedogna leupas tina cekelan dituturkeun ku tenggelan kana dada. Ceprot! Wadah! Cengkang bangkieun kebut. Rubuh deui bae. Lawan si Rawing jaringan ukur tinggal Subala jeung Sujali. Subala jeung Sujali ngatur dirina aya dina belah kenca jeung katuhueun si Rawing. Aduh, asa pahibu tepur gua apatan mah euy. Tah lamun kitu mah rada nyaho si apanan, aringan ukur duaan mah apanan, bener tuh. Aya, sok coba lah, lain Sujali, coba-coba euy. Ngurang muka sabuk bilang tato pada tak perlu tira. Sing sopo bakal rupak kena dening pernah dimasak insun cengkal lo. Kita mun mayang mah tarung teh nya. Subala jeung Sujali pada burial mencelik panona dadana tuluy naik muntab panas hatena. Buanana bener-bener beuki panasaran online dikieuna sabab si Rawing teh tela bieu geus nembongkeun ka binekasanana. Dua baturna geus rubuh ting haregung teu bisa hudang deui sigana teh. Wantang sombong deui si Rawing. Pikeun dewek mah make kudu saben hati ku si lain anu ngaran si Rawing. Coba-coba urang paju deui sia setan. Subala huntuna kakerot bakat ku gemes. Heuh pek wae atuh. Bae oge kuring mah henteu hayang dipikasieun ku jelema. Malah yang dipikarsak. Sanu nyingsinan kuring mah teh nyingsinan. Hoya. Pino deui. Ari Sujali harita malangkeun bedogna luhureun dada neuteuk seukeut ka si Rawing bari nyarita deui. Si Laing, dina poe ieu kudu nyaho si Rawing. Dewek duaan mangrupa jago anu dipikaseurap ku sakabeh urang dieu ngarti. Tapi nah beli mah teh serapnya. Serap kene tengah poe. Lamun tengah poe serap nempo panon poe. Malah karunya kuring mah euy ningali anjeun duaan telur. Neon cenah karunyana, nya hayang senang bari ngarugikeun batur. Hayang tumanina bari nyangsarakeun batur. Apanan teh karunyaeun ari nu kitu. Modal si Rawing, jaga tas sungut teh. Ya. Modal sia. Aduh, ayo sakayang seuri. Aduh, ampun eta jurus. Juruk colok naon eta? Colok ojo, cok ejo. Celat, subuh. Bedog dina leungeun Subala geus maju deui bae ditacar bolangkeun ngarah kana anggota badan si Rawing. Dituturkeun ku bedogna Sujali nu jadi adi sakembaranana bedogna teh eleh cepet. Tapi si Rawing nu geus matakeun jurus pancarasa sarining geni atawa digabungkeun jeung jurus pancarasa sarining bayu bagian tina ilmu silat pancatunggal, moka hajiri menjadi teu beda ti kalangkang sedengkeun sapasang leungeunna nebarkeun hawa panas anu tembus kana kulit jeung daging. Stop kamera. Aduh, waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag kurang cekapkeun dugi ka deui latu acara Dongeng Kiwari neraskeun cariyos Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari hatur nuhun permios.